Hadis riwayat Baihaqi, idmanu li sitan min anfusikum adman lakumul jannah usduku idha hadastum wa aufu idha wa'antum wa addu idha tumintum wahfadu furujakum wa guddu absarukum wa kufa idiakum. Tamah Arabna ki harus namanya. Pastikeun anjeun bisa ngajamin genep perkara tina diri anjeun. Maka dawuh Gusti Allah kieu ngalangkungan lisan Kangjeng Nabi, kami bakal ngajaminkeun keur anjeun, bakal mastikeun maksudna ngajamin di dieu teh, ngajamin pikeun aranjeun kabeh ngeunaan surga. Jadi aya genep perkara anu ditangtang seolah-olah nangtang gitu. Ku Allah teh gitu, ngalangkungan lisan Kangjeng Rasul. Pokona mah sok buktikeun heula genep perkara ti diri anjeun. Lamun anjeun geus bisa ngabuktikeun genep perkara ieu, maka surga geus aya dijaminkeun ye. Jadi jaminan keur aranjeun kabeh. Tinggal patarosanana naon anu genep perkara eta teh gitu. Maka Nabi nyebatan di dieu naon wae usduku idha hadastum, hiji sing jujur nalika anjeun nyarita nyarios. Jujur. Bukan kaya laguna geuningan Bu, jujurlah padaku ani. Gitu. Ya, nu namina jujur ieu kan akhlak anu memang Nabi ngagaduhan sebagai contoh keur urang sadayana. Sidik geuningannya sifat Nabi anu wajib teh. Sidik, amanah, tabligh, patona. Lamun urang aya ragu we kitu, ngeunaan salah sahiji we dina salah sawios anu opat ieu, maka teu sampurna keimanan urang. Kumaha atuh nu ngaranna jujur dina ucapan teh kumaha? Jadilah perkara anu aya dina naon dina kanyataan teh nya sesuai gitu sareng nu diucapkeun ku manehanana gitu. Teu dirubah-rubah. Gitu. Naon anu katampi kaayaan dirina teh nya pokona mah urang diajar mah kieu lah dina hal anu pangalitna. Lamun urang ngalaman hiji pangalaman gitu, nya dicaritakeun teh ulah sok dileuwihan gitu atawa dikurangan gitu tah. Atau lamun ditanya gitu, naon wae gitu tah. Ulah aya naon urang teh sieun naonnya, sieun teu dianggap ku batur gitu, dileuwihan atau dikurangan. Secara garis badag da yakin lah urang sadayananya ibu-ibu gitu terus paham gitunya secara teori gitu namina jujur teh kumaha sih gitu. Kan intina mah kanyataan jeung ucapan bener sarua gitu nu namina ieu teh nu namina jujur mah gitu. Jadi pokona mah kanyataan anu karandapan anu kaalaman dicaritakeun sakitu we sakaayaanana gitu teu dirubah-rubah. Teu dirubah-rubah. Teu ditambah-tambah, teu dikirangan. Kadang-kadang jalmi teh pan sok aya da piragi urusan anu kieu keun wae meureunnan gitu. Bohong meusan mah gitu. Mergi kan sidik teh engke lalawananana bohong gitu. Kidib teh jujur sareng bohong. Gitu. Nya intina mah urang praktekna mah urang masing-masing wae gitu. Dina urusan urang sewang-sewangan. Urusan naon wae pokona mah katakan sejujurna. Mungkin pada saat eta teu aya manfaat, teu aya madarat anu karasa gitu. Tapi lamun urang ngabiasakeun kana ngabohong walaupun dina urusan anu alit sabenerna eta teh matak ngaieukeun ngemuka panto ngabiasakeun dina urusan-urusan kabohongan anu gede gitu. Sanajan batur teh aya nu naros kieu misalkeun lain teu sapira gitu. Geus tuang teh acan, geus emam encan gitu. Atos gitu. Padahal acan, Bu. Engkena teh bakal timbul patarosan deui, pasti ngajawab teh bakal bohong. Keur nongkrong pan misalkan keur nongkrong anu ngaliwat, "Mang ka dieu ngumpul." Ieu urang ngariung heula gitu. Dahar acan. Atos padahal acan gitu. Ditaros di nu kadua, di mana dahar gitu bieu gitu. Ngabohong deui, tuh di ditu di warung itu. Nu bener atuh dahar naon cing tadi di ditu. Dahar nasi goreng segala gitu tuh. Tilu tah ngabohong sih.
Ngabohong naon? Demi kebaikan. Nah, ya nggak kebaikan aya lawang, aya lolongkrang. Tadi memang dirinya demi kebaikan tuh gitu. Tinggal heula, pastikan heula gitu. Ya, jadi anu namina demi kebaikan mah ngabohong teh hiji dia contoh anu kawarid dina riwayat nyata dina ngajaga kehormatan nu sanes. Ulah tebih-tebih lah misalkeunana saroge dipangdamel kopi gitu. Gitu. Kurang amis gitu ku istrina teh gitu. Istrina teh naros, akang kumaha kopi teh. Alhamdulillah luar biasa. Wah, nikmat pisan gitu. Gitu. Amis kan gitu. Tapi saya nama mamah ge nyobian gitu. Begitu dicobian nya raosnya gitu. Atanapi dina raraga ngadameikeun jalami anu keur berselisih. Eta tiasa. Upami anu tadi dina kasus ditaros ti atos tuang teu acan gitu. Eta naon rupina upami kasus kitu mah ketika tinggal nilai kebaikan anak kantun jujur we gitu teu abdi mah gitu. Abdi nuju saum misalkan upami saum mah gitu atanapi teu acan tapi nuju teu nafsu ieu teh kumaha we gitu. Tah eta memang teu acan katinggal unsur kebaikanana. Jadi margi aya keneh pilihan jujur we gitu. Teu acan tapi teu nuju kirang raos kana tuang teh gitu atanapi biasa gitu. Memang kan teu pati sabaraha gitu kan kamadaratan tina eta ucapan. Tapi engke teh secara psikologi eta teh mata narik kana ngabiasakeun jadi nyapelekeun keneh teh kana kabohongan teh gitu. Jadi mending keneh kurang ditutup sakalian gitu. Lolongkrang bohong teh gitu daripada engke terbiasa engke bisa-bisa karena urusan anu badag bisa ngabohong. Kamu engke lamun menjadi pejabat bisa-bisa ngabohong gitu. Itu kan geningan meni murah pisan penting janji manis teh di awal pemilu mah gitu. Nah, hiji jujur anjeun di mana anjeun nyarita. Nu kadua aupu idawa antum. Cumpona nalika anjeun janji. Ieu mah bahasa lain, redaksi lain tina dawuhan Kangjeng Nabi teh ya, ciri-ciri munafik anu tilu. Nyata nalika naon berkata jujur gitu nya naon bila dipercaya hianatnya gitu. Terus naon deui Bu? Nu tilu teh geuningan, bila berjanji selalu diingkari geuningan nya jalma ciri jalma-jalma anu munafik. Tah ieu ge kalebetkeun eta nu tilu teh mung ditambihan deui gitu. Tilu ditambihan tilu. Naon atuh ditambihan tilu teh wahpadu purujakum. Jaga ku anjeun, parji anjeun, kemaluan anjeun. Pikeun istri, pikeun pamegat gitu. Maksudna kumaha jaga kahormatan. Gitu. Dina bahasa Al-Qur'an mah eta we ayat ngeunaan zina teh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'at sabila. Jauhan ku anjeun atawa ulah dedeukeutan anjeun kana namina zina. Jadi pantau-pantau kamesuman lah gitulah. Pantau-pantau anu matak ngadeukeutkeun kana perzinahan tebihan. Sabab eta teh jalan anu kotor anu keji gitu dawuh Allah dina ayat Al-Qur'an teh. Kumaha carana? Ya intina mah termasuk ieu teh isyarat atanapi di hartosna teh berpikiran atawa ngalakukeun perkara-perkara anu aya unsur ya kejorokan, kemesuman, pornografi gitu. Gitu. Wa guddu absarakum jeung tuh tungkulkeun pandangan anjeun. Ulah loba rurat reret maksudna teh kumaha sami ya ngajaga ieu Bu ngajaga kehormatan. Nundukeun pandangan teh supaya nutupkeun jandela ieu teh jandela hate teh pan-panon. Lamun urang loba luak lieur, loba tunggal tingali kanu lain tingalieunana, eta teh katampi ku hate bakal ngabentuk karakter teh kitu. Sabab cek paribahasa ge geuningan, tina mata dari mata jatuh ke hati gitu. Sabab nu namina panon teh adalah jendelana hate. Lamun jalma resepna nonton sinetron maka nu kabentuk teh dina dirina teh dina hatena teh sinetron we kata gitu. Gitu. Tak loba bersandiwara jika sinetron ka ditu nanti gitu.
Gitu. Lamun jalan diantawis cakepna nya dinalika berjalan panggeureun kitu tundukeun. Sabab upami loba luak lieu keur nya keur nuju mapah gitu engke bisi nabrak tiang listrik gitu. Memang kitu adab-adabanana lamun dina kitab ieu mah dina naon akhlakul libanat gitu. Akhlak pelajaran akhlak kangge murang kalih dijelaskeun kumaha praktekna leumpang teh kitu kedah kumaha. Kedah tungkul gitu. Terus leumpang teh ulah tarik teuing, ulah boyo teuing gitu. Lamun tarik teuing gitu mah lamun babarengan mah karunya kan boyo gitu. Boyo teuing ngagokan kan gitu. Lamun tarik teuing kana depan bisi batur teh curiga, aya naon ieu teh mun rorosohan gitu. Gitu. Nu terakhir nu kagenep waku fa aidiakum. Jaga ku anjeun leungeun anjeun. Maksudna kumaha kadoliman anu mungkin terjadi tina pandangan urang heuh dijaga. Seueur rupana kadoliman. Kadoliman tina pandangan teh nah misalkeun nyaeta naon nyanda kana hak batur gitu. Aya hak batur nu ku urang kaganggu atawa aya batur anu ku urang kadoliman ku pandangan urang teh dijaga. Ta genep perkara eta jaminkeun sing jadi bisa ngajamin diri anjeun ku genep perkara eta di poeuneun Nabi di poeuneun Allah. Maka kumaha? Maka surga geus jadi jaminan keur anjeun. Jadi tukeurkeun surga teh ku genep perkara eta. Ku genep perkara eta, Bu.